Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkan puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala nu atos masih kesempatan sareng kesehatan. Alhamdulillah, urang kempel di ieu tempat dina maksudnya kayaan sehat walafiat. Dina waktos ieu abdi bade ngadu digikeun dugikeun pentingna urang ngejaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngejaga kesehatan sareng kebersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngelaksanakan hidup sadidinten jeung cara anu sehat. Contoh diam. Ini gak usah dikat ya kayaknya, biar kayak gini aja ya guys sih. Contoh sanesna urang kendami cen runta di tempatna tekenging sembarangan terus lamun nyidu ulah di mana wae batuk atau bersin ge kudu nutupan bahan ambe henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kamu kebersihan diri urang sangkeun hate urang geus suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anjang-jang meringkas. Urang kedah son-son mersihan diri urang seorang tina segala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atawa kotor rohani. Upami berisikan kotor jasmani urang teh kedah minum mandi merisihan lingkungan jeung segala kotor anu bisa menyebabkan penyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade meresihkan kotor rohani caranya eta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu kudu diinget teh sehalain saukur bersih kumpul. Tapi urang kadang gegerakan jasmani urang mata jajakan diri urang. Hadirin sadayana, cakap segitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana pahastolol sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu baca